Yuk lengitin lah tepuk tangan Kang Oka, Wahyu Rohi dan juga pengantin Cep Supriyana dan juga Yuningsih. Saha ngaranna? Cep Aden, sareng Neng Dini. Oh iya ya, Neng Dini. Cep Aden dan Neng Dini dinikahi sama Cep Aden. Tukang gendang. Sok ingat ke Pak Yus saya gitu. Manganton nahan diuk di dia panas. Ah, punten. Namun. Tiis pantesan. Sok mangal aja kan. Langiten kuningan langit di kamanakeun di kamanakeun yen sang herang cikauripan dina sipatahunan direka napapantunan kiwaringan karingara Rita dari turun mandi lumungsur di kayangan Gusti rumah sang diri gagana abang alam endah kagungan Gusti kiwari gunung bulis betindah cahjang banjir ampun Gusti ampun. Tepuk tangan buat Anton Abong. Jai Yosef. Oh si Jay. Jay, sorry Jay. Yuk terus. Yuk. Terus. Reka mararana tuh geus nyaho aya nu hajat sia teh liwat.
sepat tahunan direkam nampak pantunan kiwari ngentari Nangitem kuring nangitem jika manakeun Wahyu Rohe anu sayang di kamanakeun dongeng endah katumiri taraji langit nu asli widadari turun mandi lumungsur ti kahiyang diulinkan hati pisan ya mah Gusti rumasan diri gagabah ngagan dabah alami kagungan Gusti gila Gusti kiwari gunung bulistir nu endah canjang banjir ampun Gusti ampun Kang Sule Rita Tila keren pisan